Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu alam urang deuteuran. Saatosna ruku sami Allahu liman hamidah ngadeg sakedap iktidal langsung urang sujud. Sujud upami ibu ayeuna calik imbitna dihandap mastakana di luhur, tapi nalika ibu sujud imbitna naik ka mana? Imbitna naik ka luhur, mastakana turun ka handap. Nalika calik imbitna dihandap mastakana di luhur, tapi nalika sujud, nalika salat keur sujud mastakana ka handap imbitna naik ka luhur. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kade dina hirup lamun urang nyangka ka batur hina ulah waka nganggap hina sabab suatu saat tu dihina ku urang mungkin dimulyakeun ku Gusti. Mun ayeuna urang keur dihandap ulah ngarasa hina nya Bu. Sabab enjing pageto terang urusan nasib jeung takdir bahwa orang dimulyakeun langkung ti batur. Pon kitu urang ulah mandang remeh ka batur ni sapedah batur keur dihandap sabab bisa jadi enjing pageto batur dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala justru urang anu dihinakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Manawi lus dadak urang sadaya. Beres atahiyat tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullah. Hirup urang kedah kersa rarat reret ulah hayang sebeuh sorangan eta mah kurban kamari cenah meunang 6 kiloweun mah daging kulkas teh pinuh. Ai tatangga urang eta boga saanting oge parebut da budakna loba. Nah, da teh hayang mere. Ada 6 kilo teh bawa ti Bandung cenah dunungan. Gitu po. Tah urang mah kedah-kedah kersa kumaha tuh? Rarat reret. Bisi tatangga teu damang, bisi tatangga teu nyangu, bisi tatangga nah wae bijil si anu teh poe ieu pada buating tuh bogaeun duit budakna beuki jajan teh nya punya. Rarat-raret tak itu maksada isi daripada sholat. Jadi anu kahiji tadi tujuan ieu murang kali dihitan teh sanes sieun teu beunghar da justru loba jalma anu beunghar teh anu henteu dihitan. Hitan tujuanna naon? Sabab ieu budak dek diajarkeun sholat. Salah sahiji contoh sholat teh seperti tadi. Salajengna anu kadua naon sababna ieu budak teh dihitan nah hasieun teu payu ka awewe mun teu dihitan bintang-bintang itu tuh bintang-bintang Amerika teh bintang-bintang naon bintang film nanti nyampunya bintang gejora yang sage Bollywood Hollywood teu disarunatan eta teh artis-artisna teh tapi pamajikan-pamajikanna namanya artis deui we gitu. Jadi budak teh disepitan teh lain sieun teu pajeng ka istri, sieun teu pajeng ka awewe lain budak teh disepitan teh. Tapi tujuanna tetep tadi teh nyaeta sangkan ieu murangkali janten jalmi anu soleh. Nyata korelasi soleh teh sareng hitan teh memang aya. Gitu ya. Lain memang aya di memang wajib. Ieu budak anu hukumna asalna sunnah tapi kanggo ibu ramana mah ngajantenkeun ieu hukum teh jadi hukum wajib. Ibu bapak sadaya anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu katilu ieu murang kali dihitan teh supaya naon? Nah murang kali teh tadi
lamun anu kahijina hasieun teu beunghar, anu kadua naha ieu budak lamun teu dihitan teh sieun teu payu, atawa ieu budak lamun teu dihitan teh sieun teu jadi pangkat, sieun teu jadi pajabat. Sanes tujuan hitan kadinya jigna, tapi tujuan hitan sakumata tadi teh ieu murangkali sangkan jadi jalmi anu soleh. Insyaallah kasolehan murangkali gumantung kana kasolehan anu janten ibu sinareng rama. Lamun orang hayang ngagaduhan murangkali soleh pi 20 tahunan budak can lahir indung bapana kudu leuwih ti heula soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa